bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lepangkeun nami abdi Risman Gunawan ti kelas 10 MPLB 3. Ayeuna abdi bade ngadongengkeun carita ti Jawa Barat nyaeta Gunung Tangkuban Perahu. Dicaritakeun baheula aya hiji putri anu kacida geulisna ngaranna Dayang Sumbi. Anjeunna boga anak lalaki anu gagah ngaranna Sangkuriang. Nalika rumaja, Sangkuriang teu sadar yen bapana teh nyaeta anjing anu ngaranna Situmang. Hiji poe Sangkuriang molok ka leuweung serta henteu dihaja ngabunuh Situmang. Dayang Sumbi kacida sedihna, tuluy ambek pisan sarta ngusir Sangkuriang. Mang tahun-tahun ti harita Sangkuriang baik deui ka lemburna. Anjeunna tepang jeung awewe geulis, tur henteu nyaho eta teh indungna sorangan Dayang Sumbi. Sangkuriang ngajak Dayang Sumbi nikah. Dayang Sumbi kaget, tuluy mere syarat Sangkuriang yen parahu gede jeung situ lega dina waktu hiji peuting. Sangkuriang make kakuatan gaibna pikeun yen parahu jeung ngali situ. Waktu hampir rengse, Dayang Sumbi sieun jajina bakal kacumponan. Tuluy anjeunna nyuhunkeun rahayat pikeun ngagelegarkeun kain bodas kawetan sangka nyin cahaya panon poe. Sangkuriang ngarasa gagal, anjeunna ambek pisan tuluy nendang parahu anu geus didamelna. Parahu eta tumpak ka luhur jadi gunung. Nepi ka ayeuna gunung eta disebut Gunung Tangkuban Parahu. Sakitu wae ngeunaan carita Tangkuban Parahu. Hapunten bilih aya salah dina ngadongeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.